Aing nang sedikit ke mana sih? Makanya aing perlu ya. Perlu penting. Oh, kita terpanggil hari kerjangan mah. Nah hari itu kerjangan. Itu budaknya. Aduh, kalian suka mana suka dari belakang aja di pos coba lah. Aing mah besok-besok kieu ngeunana mah nyantai heula ieu teh. Tong maka gara-gara nyabak pagawean. Nyapai minggu ieu gitu ngopi-ngopi heula tuh. Barang dahar siga batur. Ieu ngomong-ngomong aing geus 2 poe can kapanggih jeung si Turbo kumaha kabarna ieu nya? Asalila banget. Pesan mah kadang-kadang kayak main, kadang-kadang kayak main. Kan mah udah. Sok heran aing. Boga duit gitu sugan. Jadi jarang panggil. Aing mah teu panggil eta. Masalah si eta mah loba duitna meureun. Jarang ulin ka aing. Aing keur susah masuk ka aing eulah ya. Buset Ari sia ngomongnya di dieu geuningan. Kebeneran pisan geuningan. Arisia Emang akang aya perlu. Perlu naon ieu? Perlu naon? Aya perlu ya tuh nyawa ya. Gigi aduh bangunan romen rada beres sih na rada kasepan saeutik. Oh, ieu akang teh ya perlu duga duit. Gedeng. Ieu roman-romana rada teu aneh ieu. Rada muji-muji teh ieu aya naon ieu? Mau masa ieu. Beda sih ya, bener sih kamari mah jeung ayeuna. Iya Kang. Nginjem wae. Itu di imah coret-coretan di aing geus loba banget. Keun bae eta mah dikumpulkeun we Kang. Ieu menang satahun mau menang teh akhir. Mentah ka ditu. Aing dikumpul-kumpulkeun, ditukerkeun kana rorongsokan. Tulisan sia mulu catetanna. Keun bae atuh nyerahkeun banget sokan di BB Jawa. Ieu. Ayeuna mah tandona nama. Tandon naon tandon? Tuh, apa teh kebon anu di belah kaler? Apal di bedenya mah? Anu pelaki terong. Lah eta naho? Apa teh nu saha coba eta? Anu saha emang eta? Si akang teh anu batur. Teu hidang sia mah anu batur ditandon-tandonkeun. Nu penting eta tandon zaman ayeuna mah tunjuk geus percaya jelema. Percaya teh engke ku aing digeret di babawa aing bisa dikarepuk ku batur. Keun bae nu penting mah geus beres hasil duit, geus beres aman. Sia mah da kitu wae lagana teh. Aing mah teu ngarti ka sia mah da. Karena jelema butuh mah kitu kumaha carana tuh bere we Kang. Duh, akang keur butuh biasa. Ya, lain kada bere-bere ngabere sia mah kitu wae. Aing kuat liar. Ngadaran siapa itu kuat loba banget coretan asalkan turbo deh aing kuat meni para bot ngomong jeung pamajikan aya si turbo can ada mayar napanan bingung aing. Kondisikan lah jangan disebut-sebut bae. Ari sia itu kebon belah kaler coba ini cek si Ocing cenah cek di majalah gotang cenah Bang Kiki bere cenah hayu pokona mah ayeuna hayu ayo siapa sok ayo ngomong ayo bah sok ngakal doang ke aing para bot omong jeung pamajikan mah beda-beda deui. Nginjem doang aing ngomongna doang nginjem duit ge. Kadang-kadang aing nulisan we. Aing buat beak meureunnan 10 buku mah 10 karung nulisan wae ngaran teu mayar-mayar. Sia deui untung-untungkeun pisan. Aing mah arare si Turbo mah nginjem we ngeureuh ye rek mayar-mayar aing mah heran atuh.